Sahajal mandu bakti di bulan suci Ramadan ka indung bapana, masya Allah matak nu hade lamun ibu urang aya kene abah urang aya kene ma abah cek nu parawan ya matak nu parawan neng geulis bager bujur hauk sia ulah ngararedul sia nu kudu masak emak jeung abah ayeuna mah ulah turun emak entos abdi bae emak hayang naon kadiekeun duitna neng nu balanja pokona hayang naon tinggal ngomong atuh ngomong doang ieu kudu kitu nu geulis parawan ya kudu bakti ka indung bapa eta horeng guanjarana guad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khaliqati ajaman wa araba wa ala alihi ahli sidqi wal wafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil jaza amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para habaib, para sepuh pina sepuh saumumna kiai nu haladir wengi ieu. Wabil khusus sepuh urang guru urang kersana Abah Haji Sukma. Sareng para kiai nu sanesna urang daroakeun mudah-mudahan guru-guru urang selalu dipaparin kesehatan lahir batin, diparanjangkeun umur nu barokah. Qori internasional dari Medan akhina Al Ustadz Novandra. Qori urang anu ti cadas akhina Al Mukarram Al Ustadz Abdul Latif. Urang daroakeun mudah-mudahan qori-qori urang selalu Allah berikan kesehatan lahir batin, dimanfaatkeun ilmuna, dipalanjangkeun umurna. Para pejabat pemerintah atasan bawahan bil khusus Bapak Kepala Desa atau yang mewakili kita doakan. Para pejabat kita dari atas sampai bawah Allah jadikan para pejabat yang amanah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj, khususnya masyarakat kampung Karet anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan sabada ngayakeun rajaban masyarakat kampung Karet, muga-muga ku Allah sing dijadikeun masyarakat nu rajin ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ciri urang kabehan hirup betah di alam dunia parangsa kamari keneh ieu bulan Ramadan. Ayeuna sababaraha poe deui muga-muga kabehan palanjang umur urang baris yang hareupan bulan suci Roma. Anu alhamdulillah urang Karet ngayakeun peringatan Rajaban nyaruahan nyanyamut Ramadan. Muga-muga tasakuranana nu gede nu leutik tanaga harta banda sing ngajadikeun amal anu soleh. Lamun ningali para hadirin wal hadirat kaistimewaan bulan Rajab anu sangat luar biasa ngan hanjakal geus kaliwat. Ayeuna bulan Ruah, lamun bulan Rajab bulan Allah, maka lobakeun tobat di bulan Rajab. Lamun bulan Ruah bulan Kangjeng Nabi, maka lobakeun maca sholawat di bulan Ruah. Kedeung deui bulan Ramadan.
Dina bulan Rajab aya hiji kajadian ialah Isra Mi'raj Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Saeutik kuring ngabahas ja memang ieu acara ke Isra Mi'raj Kangjeng Rasul begitu ka Hijir Ismail ka sumur Zamzam digotong ku malaikat Jibril bade dioperasi bedah. Kunaon Kangjeng geuning digotong? Lantaran malaikat hayang tabaruk nyepeng kana jasad Kangjengna. Hayang naon cenah? Ayo sebenarnya ngadenge tante ceramah ya. Emang di hadapan ibu-ibu kos kieu ieu penceramah ya. Doang kotok disangbrep petir. Palanga polongo begitu. Bu, kunaon Kangjeng Rasul digotong ku malaikat Jibril jeung malaikat nu sejenna? Kunaon? Sabab malaikat Jibril jeung malaikat nu sejenna hayang ngalap berkah nyekelan jasad Kangjeng Nabi. Naon cenah? Heuy, ieu sebenarnya ngadengekeun tante di dieu. Ieu caronge kabeh gitu tukang son sakieu jelasna ieu. Kangjeng Rasul itu digotong ku malaikat sabab malaikat hayang ngalap sagede malaikat bae hayang ngalap berkah ka Kangjeng Nabi atuh komo ieu umatna. Para hadirin wal hadirat, begitu digotong ku malaikat Jibril dioperasi dada Kangjeng Nabi dikumbah ku cai Zamzam. Apa Rasul teu bersih? Bersih Rasul. Geuning dikumbah ku cai Zamzam, Allah rek ngangkat darajat cai Zamzam. Ngumbah Kangjeng Rasul diangkat ku Allah derajatna cai Zamzam. Dibedah dada Kangjeng Nabi, dikaluarkeun tempat-tempat kokotor, sayang-sayang nu teu paruguh, sayang-sayang setan anu nempel. Para hadirin sok di manusia biasa eueuh di Kangjeng Rasul mah tak iyalah Kangjeng Rasul begitu digotong ku malaikat Jibril dibedah dioperasi. Mantak urang geh mun ngayakeun acara mun hayang sukses kudu gotong kudu babareng, berat sama dipikul, ringan sama dinding. Lamun urang karet hayang ngayakeun acara sukses, nah kudu siga jari, kudu siga ramo. Ieu ramo aya 5 dina hiji leungeun, 2 berarti 10. Lamun orang nginum ku hiji ramo kacokot moal gelas moal, 2 kacokot ngan rada susah. Tapi lamun 5 lamun dahar ya dahar saramo bisa teu. Lamun 2 rada saeutik, lamun 3 nah lamun kabeh rewog sia eta. Makana orang gotong royong tak iya dina ramo aya jempol, aya curug, aya jajangkung, aya naon deui ya? Jari manis, aya cinggir. Tak iya kabeh kumpul. Ieu nu pertama jempol, jempol rada gendut, ngan rada pendek. Ieu rata-rata biasana ieu nu gendut pendek ieu mah ustad biasana ieu. Kunaon sebabna rada gendut lobang akan berkat. Makana ta anu pertama jempol. Jempol ialah sesepuh, kiai, ahli ilmu. Nah, makana lamun endek rapat naon bae, tayangkeun anu pertama kokolot. Sepuh, orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enan ceng? Bah nengayakeun rajaban karage ieu. Oh. Terus hayang rapat heula. Hade malam naon? Malam anu bah. Oke, siap. Ta ieu. Mantak ieu jempol ye. Ta ieu mah nisbatna kiai, nisbatna ustad, nisbatna ahli ilmu.
mantap karena jempol mah ieu ramo nu opat kabeh butuh. Jeung ku jempol mah ieu ku jempol opat ramo kabeh kacekel. Apa artinya? Kiai mah kudu netral, seluruh kalangan itu kudu dirau, dan kita seluruh kalangan membutuhkan ahli ilmu, ahli ibadah, guru-guru urang. Arti tak? Woi kaharti sok urang lamun muji teu mawa tasbih cukup pek ieu dina jari aya 4 urat tempok dia 1 2 3 4 7 lamun muji mang ya teu mawa tasbih kieu bae cukup la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Satu jari 4 kali 5 berarti satu putaran 5 jari itu menghasilkan 20 pujian. Tuh di 2 3 4 kabeh ku jempol maka cekal tuh jajal sia ku curug rum teu kikiran bae. Bener tak? Geus ieu nisbatna kia. Nah, nu kadua naon ya? Euy, nu kadua naon ya? Curug. Ieu nisbatna jalma kaya. Nisbatna jalma beunghar. Mangga wilujeng sumping ka kiai urang anu ti Bogor. Mangga panjenengan. Ke sabada kula aya Kiai Aang. Kiai Aang mongora keneh, gagah keneh, gitu, lincah keneh, tungguan ke, insyaallah, tos iya kurang mah kedeung bae teh kudu kebal-kebal. Ieu na nu kadua ya, curug. Ieu nisbatna jalma beung, tak ieu lamun rapat kudu dibawa, sabab urang ngayakeun acara naon bae butuh dan, nah, tapi jelema nu beunghar lain nu pelit. Tah, ya. Lamun ieu nu curug geus nunjuk atuh rapih urusan kabeh. Tanisbatna jalma beunghar. Ieu naon ieu ka dieu? Ieu naon ieu? Jari tengah ibaratna pejabat. Nah, ieu pejabat teh kudu bejaan, RT, Jaro atawa RW, lurah anu aya di lembur urang ya di dia teh angkeun kudu diajak musyawarah. Anu kaopat ya jari manis nisbatna pemuda penting kudu aya, sabab pemuda pala hadirin wal hadirat eta tanagana kararuat. Tah nu ieu naon ngaranna? Jinggir entong neuleutikna tong di deuleutikna ieu nisbatna ibu ulah nem politikna lamun urang atel ceuli eueuh korek kuping pan ceuli nu ieu cinggir rembes ulah gagabah baheula kolot baheula lamun eta ngetes kotok ngendog jeung henteu boolna pan ku cinggir colok coslol cowok ngendog cenah moal ku jempol dobrak bool batul sia ku jempol mah. Tuh, geus nu kahiji jempol nisbatna ulama, nu kadua curug jalma beunghar, nu katilu pejabat, nu kaopat pemuda, nu kalima cing. Lamun ieu dihijikeun dret da kieu ngeunaheun teh lamun mantek ieu. Mun nonjok mantep dan teu. Lamun ti 5 ramo geus turun pasti masalah kabeh beres kagot tong. Bener gitu tah iya alhamdulillah orang kampung karet anu sangat luar biasa kiaina aya nu beungharna sumbangsihna pohara amin pak aparatna halaladir amin pamudana puguh kuat giat masyaallah rapat eureun panitia can beres sampai tadi ka bedug magrib kumaha ieu kumaha tadi mah komo hujan kumaha ieu atuh kumaha ieu geus ieu mah geus bararingung we panitia tunggus urang saaya-aya begeus kieu mah jenengan mementa bae ka Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah. Tah ieu pamuda masyaallah kuat sibuk saking sibukna ieu para pamuda neuk ngayakeun rajaban sampai teu dohor teu asar. Atuh nanaonan sia eta hirup. Heuy.
Lamun iya geus ku ya ieu nisbatna ibu lamun iya geus turun kabeh komo ieu lamun 5 ramo 5 jari geus nempel dina susu aguh gara kita saya kencoplok jeung pentil-pentil. Apa artinya? Lamun iya kabeh geus ngahiji kiaina ngahiji, nu beungharna ngahiji, pajabatna ngahiji, pamudana ngahariji, ibu-ibuna kompak, insya Allah kekuatan orang, pala hadir masyarakat orang dalam segala bidang bakal kahadapi, bakal sukses, bakal terlaksana seperti penting ieu ngayakeun rajaban alhamdulillah. Tah ieu Kangjeng teh di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Gusti Allah anu yakin urang geus nyaho bahkan pala hadirin wal hadirat ketika Rasul di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Gusti Allah kuring teu leukeut loba bu carita Rasul ditinggalikeun ku Allah ka surga jeung ka neraka barang didelok buya bu didelokkeun Rasulullah ka neraka Rasul nangis ya Allah man haula ya Jibril saha eta Jibril anu ngabadeg di neraka umat cek malaikat Jibril haula min ummatika ya Muhammad eta golongan teh anu loba di neraka umat anjeun Muhammad saha loloba nama ibu kadenge saha cenah nu loba di neraka barang dideuleuh ka surga lalaki ge eueuh hiji acan ka mana horeng panghandapna teu kadeuleuh ku ibu-ibu geus pamajikan asup ka neraka didikan salak kunaon awewe loba ka neraka dengekeun ku ibu hiji nu mantak awewe loba ka neraka awewe mah hiji sifatna panasan tuh yang ngerasa laju seuri bae panasan irian dengkian eta sifat awewe laju hookan eta awewe mantak loba ka narak tatangga nu meuli termos ibu nu ngagolak tatangga meuli kulkas teteh nu nirisan. Masya Allah makana ibu kudu jadi istri pendingin ulah jadi istri bensin duruk ka salaki ji ulah jadi istri bensin kudu jadi istri pending taya geus awewe nu mantak loba ka neraka hiji sifat awewe mah sirikan mimin anon cenah anah sia kamari masih itu meuli motor bu dibawa ka harapan aing leh aing nya menang ridit ndek naon kudu sakitu nyerengit tah lantaran ieu hatena geus kulama ka dieu ge lamun anggota zahir badan urang gering pala hadirin anggota badan sok gering hate ge sok gering menit nyaritakeun ieu ye lamun urang hate ya anggota badan gering bu sibuk deuleuh tu rumah sakit di mana nu teu mararewah alatna saingan lamun jelema darah tinggi langsung ke rumah sakit kencing manis ke rumah sakit paru-paru ke rumah sakit rupa-rupa ke rumah sakit bener gitu penyakit encok ke rumah. Ya Allah, kadang-kadang orang teh lamun memeh ke rumah sakit meuli obat warung heula. Rieut hulu nu luhur minum Paramek, rieut hulu nu handap emek. Ji, Bu, Pak. Eta sae kiai berobat kan tenan. Meureun be sagede urang mah eta berobat eta ibadah. Sabab urang mah Bu ibadah eta kudu cager, bener. Jalan muntah cager mah borok nirisan saeutik geus embung salat cangkel saeutik geus embung salat tak geus urang mah ye berobat teh ya menang ganjar lantaran urang hayang cager tak kula nek nanya kuari
ibu jeung bapak mending mana ya? Mendingan bunghar duitna loba emasna ratusan gram komo keur mahal kieu. Duitna ratusan juta sawana hektaran tapi teu daek ibadah. Apa mendingan miskin bah tapi rajin ibadah? Mending mana? Mending miskin naon? Iya atuh engke heula. Mending mana? Mending beunghar tapi teu daek ibadah. Ya. Apa mendingan miskin rajin ibadah? Mending mana? Mending miskin terus kenapa dituna? Rajin ibadah, bener hebat. Bener, jam miskin eukeur beunghar can puguh. Oh mah geus kolot mah beak derat kana beunghar. Kecuali menang gusuran. Nah, bagus jawabanana. Ayeuna jawab deui. Mendingan awak jag-jag sehat tapi teu daek ibadah. Apa mending gering parah daek ibadah? Ayo saya jawab. Atuh bingung cenah ieu mah. Aya daek ibadah aing setruk. Nah, apa artinya? Jelema dicoba ku Allah. Dites ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah, coba ku aing ayeuna ya rek dibere beunghar. Ingat teh kaing dibere beunghar nu bere beunghar teh Allah atuh geura deukeutan Allah mengpengkeur beunghar. Perhatikeun yatim piatu, perhatikeun janda jompo, perhatikeun masjid bisa eueuh caian, perhatikeun majlis taklim, bantuan jalma anu miskin. Sok pala hadirin wal hadirat. Tah. Kunaon urang kadang-kadang aya lebah keur beunghar mah bo, aya lebah keur miskin ngomong doang nu heueuh. Bo aing ge mun tamah mun teh mah mun aing mun sia naon cakabehan. Mun aing beunghar ku aing deuleu anu lah musola sagede peureup dirubuh-rubuhkeun ku aing. Dibangun ku sia tuh moal jauh duit teh miskin ieu. Orang ngarubuhkeun doang nu miskin mah. Tah, ya Bu ya. Kadang-kadang orang poho cek Allah keur beunghar sia ka mana bae. Teu inget sia di penta Rajaban sia mere 30.000, padahal sia duit mah puluhan juta. Aing ngomong cinta ka Nabi, Rajaban satahun sakali 300.000 teu lalunas. Tuh seserian. Cenah teu boga kiai. Lah kadang-kadang ulah ngomong-ngomong teu boga, ja buktina anak hayang HP mah. Ja langsung dibelikeun jurig, haram jadah doang sia. Anak hayang HP 1,5 juta HP Android langsung cash, teu ngomong-ngomong mahal. Eta ge HP-na HP Cina can diislamkeun heula. Euy. Ya Allah. Geus urang teh kieu atuh dicoba ku Allah. Coba ku aing nek dibere jag-jag ieu. Inget teh ka aing. Dibere jag-jag salat teu beuk. Ngaji teu da. Pagawean hardolin dahar modal. Doang urang kar. Oh jatah ngaku haram jadah doang. Ya Allah, cek Allah keun sia ku aing digeringan awak sia. Mulai teh gering. Gering lempreh lulus. Ya Allah cek Allah tah mulai ngaran aing disebut-sebut ye. Cek Allah aing keur jag-jag ka mana bae. Tilok nyebut ngaran aing ku ade geus geuring. Ya Allah. Abdi geus cageurkeun ya Allah. Abdi mun cager nuk ibadah bae ya Allah. Abdi mah salat bae ya Allah. Ih, asa moal nyatu kitu salat. Cek Allah, lah bohong nu geus ge geus ya. Ima deket masjid najis can pernah ninjak masjid kecuali pada Jumat. Ye. Mulai tadi diparahkeun ku Allah, diparahkeun cek Allah ngeunaheun sih ku adinya nyebut ngaran aing. Diparahkeun deui lah, diparahkeun ku Allah. Ya Allah. Cek Allah ngeunaheun terus sebut ngaran aing. Ya Allah, hos bepae. Tinggal penyesalan. Keur cager ka mana, Ba? Mantake ibadah mengpengker ngora meme datang kok pan geus kolot mah boro-boro urang mata kurang deuleu nya kitu tah cek incuna mak kadeuleu kana kurang ngageblek geus mah ulah liar ieu rojak tanah parojok matana ya tah geus kolot mah lain deui nya geus tah urang teh ya lamun anggota badan gering diubaran sae bagus ibadah ibad
berangkat di orang karet ke dokter udah ada jauh jangan udah deket geus manjur jauh mama yang berobat ayo antar ke anaknya berobat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek dokter, ibu dari mana? Dari karet dok. Karet dok. Mati kampung karet dok. Itu kan pakai koma ke sekolah tieu. Karet dok. Oh karet dok. Iya. Ibu dekat ke ke Abah Haji Sukma itu paman saya Mamang itu dok. Oh iya. Ibu kesini mau apa? Ih dokter tolol atau dek berobat. Kira aku yang kadang beli sate. Oh iya cek dokter. Emang ibu sakit apa? Atau pugu pan sia dokter aing tanya naon. Oh iya. Iya cek dokter iya. Saya periksa dulu dah. Periksa ke dokter. Apa yang ibu rasakan? Ini dok hulunya nyautan aja. Enggak kawawa dok ini ngaguang alam dunia dok ini. Masya Allah ini kalau dibentakan dok ini mohon maaf dok kelihatannya sama ibu ini hulu dokter penyon ini. Oh iya. Ibu udah berapa hari begini? Udah 3 poe dok. Iya. Masih ada yang dirasakan sama ibu atau ini dok leta nggak punya rasaan. Kemarin juga ngakan uyah arasin, ngakan cabai lalada, ngakan gula aramis, ngasantai celi pahit, itolol. Atau jelema cager cinta mah atau untuk dalam kusia tai celi di asaan bina-bina sia hirup alabatan paria bae. Oh iya masih ada yang dirasakan sama ibu ini penyakit ini dok badan leles saja. Kemarin juga waktu ngising tuur nilep atau kabeh geker modal mah tuur nilep jurig birak unangtung meureun. Masya Allah. Iya cek dokter diperiksa ku dokter. Ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Piraku dok, jak ulama pendek. Piraku darahnya jangkung. Mulai sekarang ibu jangan suka makan sama kambing. Ih dokter tolol, tak pernah ingat ujung embe. Maksudnya ulang dahar daging. Embe. Aduh, iya dok, gerak ini minta obat aja. Nah, horeng penyakitnya darah tinggi. Padahal penyakit darah tinggi mah babari ngubaranana nyaho orang dia karena minyak keletik. Hei minyak kelapa teh nyaho. Ngan geus jarang pan kuari mah jabeak dugana kabeh kelapa muda rengsek kuari mah. Nyen sipati ge gararati nyen kolak karese nek bulan Ramadan. Benar. Ibu nyaho minyak keletik. Ai kuari mah mun minyak keletik hese minyak zaitun dengan minyak zaitun anu mahal nu bisa diinum. Mun aya minyak keletik ibu mun darah tinggi tanginu minyak keletik memeh es 2 sendok hudang es 2 sen eta darah insyaallah bu moal naik sebab laleur asa naik oloso deui maneh jadi awet darah henteu naik teu tinggi eta mantap ge aya ngomong dengekeun heula bapak-bapak rem jadah doang. Hei, kunaon ya anggota dohir maku urang ketika gering di ubaran ai batin hate ketika gering ya Allah pan iya hate teh ngabogaan penyakit hate loba hiji hasud 2 suudzon 3 ghadab 4 ria 5 takabur 6 kaslan 7 toma. Masya Allah 8 hikdu 9 aing poho deui kemari poho mah poho bae loba eta penyakit teh ari ai dohir gering di ubaran bagus ai hate kunaon gering tara di ubaran eta penyakit hasud. Masya Allah eta penyakit suudzon muka 2 tah goreng sang ulah pak goreng sang kajeng tatangga jeung dulur eta penyakit hate anu jore picen neuk naon loba goreng sangka mah teu ngeunah nu gorengeunah mah goreng kejo benar atuh goreng sangka coba ih kata tangga ka dulur ka baraya Masya Allah
ya kula ieu kuari ti Paneglang ndek mawa ubarna lamun urang keur gering hat moga-moga ubar nu dibawa ku kula ieu Abah Haji Sukma ya bah sugan ieu ubarna cocok jeung urang dieu sesuai dosisna nah sesuai jeung panyakitna urang kuari ubaran hat sabaraha kiai ubarna hate teu kudu loba wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun ari ubarna hate eta ayalim hiji fatilawatun awas ya buya ya iya ubarna hate geus lamun hate keur gundah hate keur pararus jarareng tai uj marareng lamun hate keur pusing ulah nyieunna status rodiah ay rodiah si mimin aya eta mimin pang cerewetna bikang tanu ngaran mimin cerewet di mana ge ih tetangga aing tuh salakina sampai torek sabelah ceulina eta mimin pamajikanna itu aya itu tak ari itu mah henteu cerewetna kalem ngan saya mah beuki nyatu si Uyun aya tah si Uyun mah tukang ngodok kantong salaki saya mah euy si Dewi aya tah di mana ngaran Dewi medang dan bet eureun aya teh ngaran Dewi di dia ih aya dek ondangan dangdan aya dek harapan salaki biasa bae salaki kot harenek aya dek ondangan kot ka dieu beureuk ka dieu hideung ka dieu pink ka dieu biru ka dieu hejo pas kaluar ti mah kotok barber careuh cek kotok cenah kotok be kot sawan ya bu hei bu geus lamun hate keur pararusing hate keur jararengkel ulah nyeunan setat nah mama geus karolot ge ulah ngomean hap meuninya kelantas geus karol tereh malalod tah lamun hate keur pusing ya hiji ubarna fatilawatun kudu daek maca Qur'an nah cenah hiji daek maca Qur'an kumaha cenah kiai ibu mah teu bisa jabah heula teu sakola madras teu masan pukolo ti tangangon doang urang kar heeh jatuh siang aku orang jadah doang lamun teu bisa maca Quran ibu ngalaudu cokot Quran bukakeun ku ibu wolototan da Quran meunang ganjaran meureun bae sebab di dunia aya opat benda ditingali hukumna ibadah nu kahiji ningali kana sanajan teu dibaca ari tadi mah doang Ustaz Nopandra beuh guak giok eta sawara alabatan mobil mater weh gunaheun teh sawara hayang boga anak doang Ustaz Nopandra hayang teu boga minantu doang Ustaz Nopandra atuh pulung be nyana ngeunaheun teh teu kudu ngamodalan geus jadi tenang Bang ada di sini Masya Allah tuh cewek umur 70 tahun ya Allah bu pak geus maca Qur'an wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin atau moal akur kula jeung Nopandra mah itu mah Nopandra imah Jamal itu mah itu ieu mah ieu Masya Allah Quran eta ditudungkeun ku Gusti Allah jadi obat penawar hati lamun keur pararusing keur jarareng sing rajin maca Qur'an komo endek bulan suci Ramadan baraca Quran aya nu kieu ye kuari Bah Haji ieu di lembur karet nu kieu ye nu kieu mangya kieu ya Allah Gusti
Kedeng deui bulan Ramadan ya Allah, kedeng deui ya Allah 2 poe di bulan Ramadan ya Allah, masya Allah Gusti ya Allah. Gusti abdi panjangkeun umur ya Allah, panggihkeun abdi jeung bulan Ramadan ya Allah. Gampang abdi hayang amat Ramadan ieu mah hatam Quran gampang, cara batur 3 balik 5 balik mah atuh abdi mah hatam sakali Gusti. Hayang amat Ramadan imam maca istighfar teh 200.000 ya Allah. Hayang amat maca istighfar bulan Ramadan maca sholawat Ramadan imam 300.000 ya Allah. Aya nu kitu. Geus pastilah aing boga rasaan banget kieu mah lain deui. Nu ade maca Quran ti beurang ti pentingna urang tarau. Nu hade tarawehna ulah sok lalagaan, sing harusu, sing balalager gitu dina tarawehna nu balalenar. Masya Allah, sabab kieu ya Bu ya 2 poe deui kana bulan Ramadan, ieu Ramadan gogorowokan sapoe deui ieu. Contoh misalkan puasa Jumat, Kamis Ramadan gogorowokan. Cek Ramadan kieu ngan kurang teu kadenge barudeg kabeh urangna. Cek Ramadan kieu, heuy budak karet nu daregeul. Lain cek aing cek Ramadan. Woi budak karet nu baradung. Cek Ramadan. Teu percaya atuh tanya ku sia ka Ramadan kunaon? Aing datang. Aing geura papak, aing geura sambut. Lamun sia nyambut aing bener-bener aing bakal betah. Woi rahmat Allah ya ku aing dibawa. Tiap detik diturunkan, pangampura Allah diturunkan tiap menit. Masya Allah aing geura sambut. Lamun sia nyambut bener-bener aing bakal betah. Tapi lamun sia cuek aing moal betah. Sapoe deui ka Ramadan ka lebaran para hadirin. Ramadan ngomong cilaka bikin umat Muhammad, aing pamit lantaran aing teu betah sia nyambut aing lalawora. Sia maca Quran teu daek, kadang-kadang sia taraweh loba batal, pogo sia kadang-kadang puasa loba batal, pagawean sia ngomongkeun batur, aing teu betah cek Ramadan, panas aing jijing di karet. Ayo, cek aing cek Ramadan. Cek Ramadan mah, ceknya lain. Alah, ujakeun doang. Lagi buka kitabna. Aya kitabna. Kitabun Ubin teh. Nah kitab. Ibu Pak. Mata Ramadan pohara. Kudu nama ya bulan Ramadan teh pangajian teh ulah ditutup kudu nama. Eta orang umun ngaji di bulan Ramadan salengka guanjarana guan. Gede-gede na bah. Masya Allah. Sahajal mandu bakti di bulan suci Ramadan ka indung bapana, masya Allah. Matak nu hade lamun ibu urang aya kene, abah urang aya kene, ma abah cek nu parawan ya, matak nu parawan neng geulis bager bujur hauk sia. Ulah ngararedul sia nu kudu masak. Ma jeung abah ayeuna mah ulah turun, ma entos abdi bae. Ma hayang naon kadiekeun duitna neng nu balanja. Pokona hayang naon tinggal ngomong, hayang naon tinggal ngomong. Atuh ngomong doang ieu. Kudu kitu nu geulis parawan ya, kudu bakti ka indung bapa eta horeng guanjarana guan. Aya eueuh tadi bulan Ramadan anu anak indung bapana dijamin ku anakna aya eueuh. Karese. Kudu mah 2 poe deui teh kala puasa mangki ya datang anakna aya 4 contoh indung bapana aya keneh. Naon. Aing teu meunang pojam aing sekali. Heuy, Bu, Pak, kudu mah kieu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek kitu. Assalamualaikum, joli anakna. Waalaikumsalam. Ma cager. Ya cager mah. Naon sih anak kabehan ieu dalapanan ieu aya naon. Atuh teu kieu mah abah. Ayenan budak. Bak buku kieu ya kami ya kahiji ka dieu hayang dihampura dosa. Jandek Ramadan jak kuloba jasa ya kami berbuat dosa ka mah jeung ka abah. Atuh pangeran ge nyahoeun. Atuh ulah bah pangeran pasti nyahoeun. Manta ge hampura nya bah atuh bogo dihampura ulah dadeuyeun bae siana. Aju naon deui itu bah cenah ceng cenah ieu kadari ya. Ma bah ya kami geus runding ku ari mah masyaallah barang ngadenge di Cekaret ceramah Ki Jamaludin masyaallah
Kami anak emak nu opatan teu bisa rees mak. Masya Allah. Ngalamun mak datang ka imah harita beres ngahadiran Ki Jamal, Masya Allah kami kuat hayang dahar acan mak jauh nanaon ieu. Aju kumaha tuh saya hayang bakti mak ieu kami mumpung emak jeung abah hirup kan. Tages dibagi ayeuna mah nu saur nu ngurusan buka ieu kakak nu kahiji jeung nu kadua. Nu ngurusan emak saur jeung abah kakak anu katilu nu kaop. Geus emak kuarima dohor ngomong hayang naon hayang buka jeung naon hayang saur jeung naon tenang deh geus kolot kieu mah pan kana kotok teu neura atuh murah lah oncom jeung tahu doang ieu salurna endog aya bae daging hayam dipepes teh molodok teh jeung tulang-tulangna bener teu nya tuh ya Allah begitu di dahar ku indungna buka tolong kare tolol tabe badugna geblek geblekar nah Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wabika wa ala rizkika aftartu birahmatika. Masya Allah surudut cai. Ya Allah keceweg kana kejo. Ya Allah ieu naon mah? Ya udah naon we tamu. Aya teh dang dulu ayo naon cenah nu ieu teh naon mah garaja itu ya Allah Rabbana Karim di dahar ku indungna di dahar ku bapana sahua premeh sir ibnu nuhun Gusti cek indung bapana kami ge sanggup jeung mampu keneh nyeunuk ieu tapi alhamdulillah Gusti geus mere hidayah taufik ka anak abdi lain masalah tahu jeung oncomna jeung laukna tapi pedulina ka abdi selaku indung bapana nuhun Gusti muga-muga ceng neng anak incu bapa keturunan bapa muga-muga saroleh hasil maksud sing jalal milik jembar milik rezeki beungar loba duit geuda ka makasya bueh jampe amin ngecerit ibuna ngadoa satu remeh dijieun ku Allah malaikat anu malaikat ngadoakeun ka eta anak anu geus bakti ka indung bang meungpeung aya keneh emak-emak urang tah meungpeung aya keneh aya eueuh tah anak nu sok noongan dapur indung aya eueuh urang di aya eueuh mang deh sia ngarang bae indung mah pan ka anak lamun teu boga beas langsung norolong tapi anak anu sok nongan eta dapur indung bener si aya ngan milu nyiuk tangkorak si eta mah pan ijak mah boga pare anyar atuh aya 20 reter ku si eta bae kita jual deui anak nu kadua hayu ka terengse pakaya indung tapi indung marah atuh henteu bapak marah henteu ngan hendak bae saeutik tah geus bakti di bulan Ramadan Masya Allah geus ubarna hate nu kahiji maca Qur'an nu kadua geus teu kudu loba ya dua baik tilu benges qiyamul lail hudang tipet urang teh taraweh beres jam 9 langsung maca Quran menang be 10 menit matawa salembar atawa urang maca sholawat atawa urang naon bae anu bis soalna kieu ya mang dengek kieu mun urang maca Quran Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin seluruh ruh arwah ahli Quran sadunya hadir tuh naon teu untung ketika orang maca sholawat dengekeun ku ibu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
seluruh ruh para wali, para ahli Allah, para ulama, ruh nasakolong dunia anu ahli maca sholawat hadir. Tuh. Lamun ibu jeung bapak rajin neuleuntik toko, seluruh jurig diunggal gorong-gorong na rampak si arah raya nyakekan sia ka dituna untuk jadah doang. Lamun urang maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil, seluruh ruh ahli tasbih jeung ahli dzikir haladi geus baca di peuting hudang, bisa sholat ya sholat, bisa maca sholawat ya maca sholawat. Naon setiap kabagusan anu bentukna itu kebaikan atau jian baca, perlu dibaca, perlu digawean. Yang penting pala hadirin hadirat niat urang nak ikhlas ulah ka dieu ka ditu tah meureun urang panteunya ho dirahasiakeun ku Allah nu mana amal urang nu datarima. Sugan teu itu mah ieu, sugan teu ieu mah itu, sugan teu itu atuh ieu, sugan teu itu. Teu ieu teu itu atuh nu mana sia eta. Tuh, kartas nu katilu wa tadarra'u bisahr. Geus, yo ubarna hate mah ya hiji maca Quran, dua hudang tipe, tilu DP loba maca istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Katepaan saeutik mah penopan ra tadi. Ta tengah peuting hudang DP loba maca istighfar. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimi wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum wal. Aduh eta maca istighfar mah metakeun hampura ka tetangga urang ka dulur-dulur urang masyaallah. Tah geus ai hate keur sedih, hate keur gundah, hate keur pageujeuh, ulah nyieuna status. Lamun aya salaki keur hewa ka pamajikan, nyieun status eta salaki polol. Pamajikan hewa ka salaki, langsung nyieun status. Wayo amprekan, nyinggung salakina status. Eta nu kitu pamajikan folongo. Kurang adab jeung akhlak. Nemong-nemongkeun aurat rumah tangga ka batur atuh rek naon. Nah, maka dengan peringatan Isra Mi'raj, hayu atuh ayeuna urang geura bubunga hate urang kedeng deui ku bulan Ramadan. Moga-moga ku berkana Ramadan, urang panggih jeung Ramadan dihampura dosa ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Sakitu panginten anu kapihatur, moga-moga aya manfaatna. Insyaallah qari urang aya Ustaz Abdul Latif, teruskeun ku Kiai Ang ti Bogor. Hapunten Kiai, pribados mah bade teras ka ditu ka tanjakan. Hapunten Abah Haji Sukma abdi teu ka masjid deui, abdi bade teras ka mobil bae. Hapunten anu kasuhun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.